Wah, berjalan-jalan di pinggireun lapang Persib, di luareun pasang Persib. Ayeuna Persib titi-titi bakal jadi juara deui. Sekarang dimasuki oleh Tom Hae penalti mereka masuk. Nu kadua penalti ku M Rujung. Abah keur video ngeliling-ngeliling luareun lapangan Persib, abah mah teu asup aya ka jero mah. Tingali pendukungna ge kapeking Persib, pabobotoh Persib. Ah, sim bararunga ayeuna Persib 50-50 bakal jadi juara deui. Persib teh ayeuna teh geus hampir juara katilu. Geus 3 kali jadi juara ta Persib teh. Tuh tingali mobil mararewah mau tanggal ngorang nonton lagi meni seueur. Tah kawargi-wargi kami Persib menang deui tah ka Pamumuh oge, ka Pamuh Muhtar. Pasti ka manajerna bungah pisan anak buahna bisa jadi juara deui Persib, kebanggaan orang Bandung teh, kebanggaan orang Jawa Barat teh. Tuh tinggalan ayeuna mah penonton ge meni meres, bangsa pansa wungkul mobil mewah wungkul katingali tuh ku abah oge. Abah keur video ka kiri ka kanan teh katingali. Wah penonton ge meni berjubel-jubel seueur. Tinggalan ku wargi-wargi ku dulur-dulur. Kabobotoh Persib, kapeking Persib, pikeun ka bungahna beak-beakan. Terlalu eta mah geuningan. Wakating ku bungah, Persib bakal jadi juara deui. Tinggalan buhan tanggal muda. Ayeuna mah teu aya anu teu mararasup. Lantaran terakhir main di Stadion GBLA teh tuh tingali bangsa motor pada meni meres. Ieu gerbang biru ge geus teu aya anu lila luar kalebet sadaya ayeuna mah. Meni atoh pisan Persib menang 3-0. Diasupkeun ku Rujung 2, Tong Hae 1. Tinggalan tingali ayeuna mah lapangan Persib teh bersih asup ka jero sadaya. Basa keur main di Jakarta mah meni kacida ketatna. Ini teh tiasa asup masa bobotoh teh anu kena mah kulantaran tos menang Persibna 3-0. Kabeh ge diarasupkeun anu. Alhamdulillah kadulur-dulur kawargi-wargi. Persib ayeuna mah jadi juara teh bener-bener gerak teh tinggalan ngan ayeuna anu di Tibura teh Borneo. Di lapangan Borneo tapi teu kitu. Aing geus takdir mah Yang Maha Agung kudu jadi juara deui. Pasti bisa. Sok mati-matian berjuang sekuat tenaga. Persib kebanggaan Jawa Barat kabobotoh Persib, kapeking Persib. Tingali ayeuna mah teu aya penonton anu hayang asup ka jero teh tiasa. Ayeuna mah kumargi bungaheun geus kengeng 3-0. Babak kadua mah kabeh disapu ararasup kalebet tinggalan wargi-wargi kadulur-dulur nu aya di lembur baraya nu aya di kota. Ayeuna Persib geus menang 3-0. Pikeun ka sorak-sorak bungah tinggalan teu aya penonton da luar ayeuna mah kalebet sadaya. Tingali motor ge kuat ka mayak meres katingali. Ngan ayeuna mah da sasi Ramadan. Teu aya nu arisalan tuangeun. Paling salan akribut, paling ge aya da cilok. Teu aya ayeuna mah. Tingali seragam kostim aya oge katingali ku wargi-wargi ku dulur-dulur. 3-0 diasupkeun ku Tong Hae 1, ku M Rujung 2. Kawargi-wargi kadulur-dulur upami katingal ku wargi-wargi tuh tingali abah mah keur kukurilingan we neangan pibungaheun. Ayeuna mah katingal pisan ku wargi-wargi tuh tingali mobil ge mun meres. Katingalina ge tuh anu berduit mah. Parake mobil tingali kukubukeun motor mah geus teu kahitung ku abah oge tinggalan. Kiri kanan ge mun meres eta motor tinggalan.
margi ari wengi ku abah di videona tuh anu kacirina ge meres tah motor mah. Wah, hasna ngarebu. Tuh ayeuna mah aman aya main jeung Kediri mah aman, teu cara main jeung Jakarta paur bisi aya kaributan karicuhan mah ngentep keamananna ge, tapi ayeuna mah keamananna ge geus ngamaklum deui da memenangkeun ka Persib. Oh, tonton eta tingali mobil warga meres kieu, tingali keluarga-keluarga ku dulur-dulur, lain bohong. Tingali keamananna ge ayeuna mah ku kulintingan. Ayeuna mah teu sarasasari buat ka keamananna ge ngentep, ayeuna mah teu ngentep sarasasari. Oh, ka wargi-wargi ka dulur-dulur pami hayang terang tah tah ayeuna mah sorak-sorak bakating hubungan geus meunang ti euno duka sabaraha ayeuna meunangna tah tinggal. Tah ku abah lantaran abah geus ieu tah geus nepi ka gerbang merah. Abah bari tutup ngahaturkeun nuhun ka bobotoh Persib, ka peting Persib. Tak video abahna tonton, follow tiktokan abah, follow tiktokan abah, subrek youtuban abah, subrek facebookan abah, Instagram tuh tinggalan katingali ku wargi-wargi motor ge meuni kieu. Tah abah mah panjang nu dihatur, mah panjang anu digambarkeun ku abah ditingalikeun ka wargi-wargi kunaon abah tos wengi teuing bade mulih. Abah bade mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah wal hinayah. Wassalamualaikum